Sim kuring yang banget ieu baris ngadugikeun tips anu katilu dina nyandakeun MC basa Sunda. Nyaeta urang kedah tiasa gaduh pasemon mesem dina pas pelaksanaan nyandakeun MC basa Sunda. Nah, upami dina bahasa Indonesia mah disebatna teh ekspresi wajah senyum. Audiens anu ngupingkeunana oge ngaraos reueus. Sim kuring baris masihan contoh dina ekspresi wajah anu senyum. Ayeuna upami urang nyandakeun salam henteu nganggo pasemon mesem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nu kadua urang nyandakeun salamna nganggo pasemon mesem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasemon mesem eta siga anu saalit tapi gaduh dampak anu ageng. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.